Guys, ari batur lamun enjing-enjing sok merasa jadi ibu-ibu paling capek sedunia teu sih? Padahal nu dilakukeun mah eta keneh unggal poe ge nya. Lamun ngarah dijieunkeun film, dina sapoe sapeuting 24 jam nyaritakeun tentang keseharian ibu-ibu rumah tangga dengan segudang pekerjaan rumah. Manya teu jadi 10 episode magera dina sahari teh nya. Nah, ayeuna abi bade ngebahas acara anu kahiji, part paling menegangkan jam 6 sampai jam 8, jam-jam tegang bagi ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah ya guys ya. Nah, mula-mula ya abi nuju ngaacukannya BTW ndebaswe ieu teh hari Jumat janten bagian jadwalna busana muslim. Tuhnya diacukan ge geus mulai ngopepang. Cicing gerade sok kadinya nguir. Cangreud, dadah, dadah. Geus kitu teh ganti kana kokorobet bujur tah. Heup, baju selesai ayeuna bagian ngaberesan rambutna. Ampir-ampiran ek nuturkeun cicing heula di dinya cicing. Gek cali kuirkeun, dadatkeun. Tuh kakara gek we. Yeuh mimitina deui yeuh culang, cileung, asrod. Ka mana? Sere deui. Nyengir maneh namanya. Cicing gerade bisi dilaporkeun ka Pak Agus. Tah minangka eta jurus terakhir teh. Ngan hapuntenna we Bapak polisinya ku abi sok diangon nyingsieunan budak. Da kumaha deui geuningan pa teu sieuneun ngadang gelap saleser menggelegar unggal enjing-enjing teh. Ayeuna ge nan geus mabur deui kalah kamana cik urang susul. Gusti teuing ya Allah, tolong. Yeuh ari geus naik level kana kieu mah nya nu tadina nyebut cicing de, ayeuna mah bari huntu teh dirapetkeun geun cicing de, cicing. Kunaonnya ari amek sok bari jeung ngarapetkeun giginya kunaon kitu. Bisi teu katahan kitu ujug-ujug ngerekem moal atunya ada rarasaan mah eling keneh. Ngan ari kawasni kita wilih pisan mah jujur li abi mah teu bisa guys. Tah ieu parat dangdan jol ngagebreg-gebreg tripod da guys. Astagfirullahalazim. Tos ieu gera ditudung de siang de. Nya atuh nya mah dadah bye cenanya. Alhamdulillah beres oge acan ketang guys. Next ayeuna mah hoyong nyanak buah-buahan cenanya. Pugu ieu teh horea mesekna rarujit ek disulap nah hajol error wae. Bismillahirrohmanirrohim. Tah geuning di bismillahan mah aya. Yeuh jung canak alim cenah manya kitu. Tadi mah mau dijajahat ilmu sulap teh jang engke sulap ngistrika. Ini Ndoro, buahnya udah siap Ndoro. Tak ieu keur anteng-anteng main HP disemprot ku parfum menikat ngejatnya guys. Tengal deh ulah kalah main HP si teh Apil bisi kaburu nyamper. Kalah kuliat guys, tunduh deui wae cenah ieu teh kesel. Alhamdulillah episode kahiji ngadandanan budak TK beres oge. Hatur nuhun utus nonton videona, semangat buat kita para emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.